Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kull hijabin ashabil jahli hatta badat lahum syumusun ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus kersana kesepuhan pun abah keluarga oke pun adi nyata Ustaz Abdul Muhyi beserta keluarga. Menunggu pribadi dihormati, mudah-mudahan anjina sadayana ya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kersana guru orang sadaya walaupun tajan hadir masih di perjalanan, nyata kersana Abah Haji Imanudi. Anakku pribadi dihormati, mudah-mudahan lagi nasi ditambah panjang umur, tambah kemuliaan, dijauhkan bahala balai, semakin lebih barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para guru anu alhamdulillah hadir dina penting ayeuna, guru setempat, guru anu rada tepi. Tadi teh cek protokol anu disebutan mah rada lumayan gitu. Tapi ku ayana sakitu para guru khususna anu tetiasa disebatkan hiji-hijina insyaallah teu ngurangan rasa hormat pribadi ka sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina kamuliaan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, minal adna ilal a'la, minal RT wal RK hatta kepala desa. Anuku pribadi dihormati, mudah-mudahan sadayana dipasihan hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dua kepala desa hadir penting ayeuna. Oke Bapak Binamas Pak ya, yang dari Kecamatan Rajeg. Siapa tadi namanya, lupa saya. Oh ya, Muhammad Firman ya. Enggak, maksudnya kalau ketemu di jalan ya biasa. Alhamdulillah penting ayeuna kesepuhan anu ti mana-mana ya hadir ya, anu ti Kameri aya, anu ti Jawa ringan, maksudnya ti Jawa gitu, Jawa enteng, anu ti wah geus ti mana-mana ya, anu ti Ranca Labu, Ranca Buaya, aya Ranca Bangong. Sadayana teu wiji-wiji
gitu bisa nu teh kasebut nyun kene maklum sadayana mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji kalian syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparinan berbagai nikmat ka urang sadaya. Utamina nikmat anu kacida agungna adalah nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur disertai nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ya orang dikersakan hadir dina acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kalian salamna orang limpahkan ka junjunan alam dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kula wargina para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Oge terhilap ka urang sadaya selaku umatna, urang sadaya mudah-mudahan kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Rasul dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sadaya, alhamdulillah berkat kudrat serta inayah Allah melalui dorongan, doa, dukungan, tenaga pikiran para jamaah khususnya para tokoh agama, para guru, alhamdulillah cita-cita rencana nuti jauh-jauh, rencana nanti sekian bulan kene gitu hayang-hayakeun peringatan Maulid, alhamdulillah terwujud terlaksana. Ialah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dia masa pangannya pula gitu entah sakumaha itu mungut dana di masyarakat sapangannya pula gitu, tapi Allah alam kecuali sebenarnya masyarakat aya mengantengan gitu, tapi yang luar biasa itunya. Intina kurang kabehan hadir di dia acara peringatan Maulid teh nginget waktu lahirna junjunan orang sebagai profesor Islam sedunia, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ku orang diingat-ingat Kanjeng Rasul ketika dilahirkan, masyarakat Mekah dalam keadaan bejat akhlak luar biasa, anu geus eueuh akhlak sama sekali. Nyata kaum jahiliyah anu sangat luar biasa biadab. Penyembahan orang-orang Mekah pada saat eta adalah arca berhala. Baitullah anu sakitu mulyana pinuh ku berhala-berhala, patekong nararangkring di Baitullah. Tapi ketika junjunan orang dilahirkan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patekong eta ngadadak raragagan begitu. Raragagan anu dijieun tina imah aya anu rusak, dijelas raragagan. Orang jahiliyah ge kaget aya naon ieu pangeran urang raragagan. Eta pangeran ragag. Atuh kunaon tuh pangeran raragagan tadi sangka. Lantaran sesembahan orang jahiliyah mah, orang kafir mah berbagai bahan jieunana, bahan bakuna, aya nu dijieun tina emas, aya nu dijieun tina perunggu, aya nu dijieun tina besi, tina kayu, aya nu dijieun tina roti. Eta pangeran dijieun tina roti. Nah, setelah disembah anu nyembahna kacapean kulantaran jieun pangeran roti, eta nu nyembah
maaf-maafan ka pangeran, mohon pangeran kulantaran kula lapar ieu jadi pangeran kula da kesemplekeun goblok banget eta pangeran jijik bae deui jadi kesemplekeun ieu kayak orang mengamuk tanah tah tah ieu luar biasa akhlak datang kadinya gitu orang jahiliyah geus puguh minum-minuman geus puguh perzinahan wah kamungkaratan geus merajalela di tanah Mekah. Tapi ketika Nabi lahir, nah ya muncullah sinar ilahi, syiar agama Islam. Cerita di awal mau panjang mundina lahir teh Kangjeng Rasul teh pan sangat luar biasa. Setelah lahir anu nyusu anana nya Halimatus Sa'diyah kurang gunung panjang dongengna malah kejadian anak di setiap negara pada saat itu hase hujan tapi kulantaran ngadenge bijak bahwa aya anak ajaib bayi ajaib Kangjeng Rasulullah SAW sehingga diindemlah ku negara eta anu hujan begitu dibawa kadinya Kangjeng Rasul ngadadak hujan dibawa deui ka negara terus nabilah jadi naon karena penyebab turunna hujan nah iya hanya sekelumit tapi engke anu lebih panjang mah ku guru urang anu jadi dasar muncullah di negeri Mekah lambat laun syiar Islam, dakwah Islamiyah Kangjeng Rasul setelah diangkat menjadi Rasul. Nah iya rintangan jeung tantangan sangat luar biasa orang jahiliyah biadab. Nah sehingga kamungkaratan eta itu selalu menjadi jegalan-jegalan dakwah Kangjeng Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah Nabi 13 tahun dakwah Islamiyah di Mekah. Islam begitu cukup pesat tapi ujungnya Allah merintahkan Kangjeng Rasul hijrah ke Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas model di dia baheula mah geledegan di dia teh. Geledegan loba anu setiap aya nu hajat di dia mah baheula gitu ke baheula. Aya dangdut, aya jaipongan. Benar tak kira-kira? Benar tak? Benar kamu di daerah Ranjabang masa kali nanggap topeng opat barungan maksudnya di sawah darat ya loba anu teu kaburu eta nonton teu kaburu kuloba teh ari pelebah di Nusangar lumpat Pak samping ditarikeun kana bohong itu kajiran labuh pedes RW sama penjara Masya Allah. Tapi alhamdulillah di negeri cakep ya setelah muncul para kiai, para ustadz gitu. Alhamdulillah nggak serada kurang gitu kamungkaratan. Jadi hiburan teh seperti apa maksudnya? Itu ayah jijia gitu. Untuk pati nolok teh gitu. Ieu masa hajat nanggapna biasa jaipongan mun teu topeng ulek naon teh kitu sakadae alhamdulillah kabelah dia nama tepati eta di Rancabango mah di Rancabango jadi kabelah dia lagi lamun tatanggapan teh kongkoh heula ka ustad gitu di hewan bener ustad tah di mawayah nabe lah kula boga nadar cenah eta ngeunaheun ngomongna nadar cenah jadi lamun anak kula disunatan cenah kula teh nanggap dangdut tak ustaz teh mah sanajan nadar ki aya dangdut mah ulah dilaksanakeun di anak kula lagi cenah teh cager-cager kontolna ieu kontol mah tas disunatan anak eta dirancang mah anu kitu tah di urang ge ya
di orang sing ade kabelah dia mun teh mah kiai geus loba, ustad geus aya, pengajian geus di mana-mana, masih kene daek berani nanggap jaipongan, nanggap dangdut gitu. Buah mah eta anak buah Abu Jahal zaman baheula. Naudzubillah min dzalik. Tah insyaallah urang penting ieu ngaji kitunya pasti dina hal maulid ieu aya hikmah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah orang penting ieu hayang menang ilmu jeung hikmah. Naon eta ilmu? Ilmu teh hiji obor. Hiji obor jang nyaangan jalan anu menuju ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran lamun jalma ditanya bang neka mana? Neka Allah. Tapi manehna teu boga obor, kira-kira datang moal ka Gusti Allah. Artina jalma ngomong neka Allah tapi teu boga ilmuna, datang moal ka Allah. Salat beda letikan. Usolli fardhu dzuhri Allahu akbar. Mata Fatihahna pareho. Siratal ge siqatal ladina an'amta. Eta goiril nya mah lain goiril, gurawil. Aya nu ngagurawil mah lain deui nya, payah. Lain. Siqatal ladina an'amta 'alaihim gurawil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta maca Fatihah menang ilmu tante. Di ilmuan tante ta Fatihah. Berarti eta Fatihah teh henteu di ilmuan. Namun dipakai sholat, eta sholatna bakal datang moal ka Gusti Allah, bakal nyiksa dirina malah. Gitu. Engke di akhirat jelema loba nu digebugan ku sholat. Naudzubillahi min dzalik. Lah cenah aing dek belajar Fatihah mah geus kolot cenah izin ka budak leutik. Heuy, belajar si izin daripada di akhirat digebugan ku salat zuhur, daek disebut digebugan ku salat zuhur. Masya Allah. Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Ulah sampai awak kurang digebugan ku salat, wari keneh urang salat. Belajar ngaji majelis taklim ketika malam minggu eusian, malam Sabtu eusian, malam Jumat eusian, malam Rebo eusian. Tapi ternyata jelema anu sakieu lobana, waktu pengajian begitu dijeuleuh majelis pinuh. Pinuh maksudna angin. Jadi di pareman lampuna jelema teh kadieu pinuh. Tuh gaya urang lamun boga majelis teh darek ngeusian bakal disidang di akhirat. Saja lama anu deket ka majelis waktu ngaji lain ngaji malah main gapleh. Aya nu main gapleh aya. Eta direncana mama aya nu kongkoke dak malemna dia malam pengajian di malam Jumat cenah moga-moga hujan gitu putinginnya. Menahan bermurang GS. Kalau kok kitu nya. Artinya nya ketika ditanya ke Ustaz, "Kunaon keur penting teh ngaji?" "Pan hujan." Teh direncana mama kitu. Pinaon di dieu mah. Nah ieu lamun jelema deket ka majelis aya ustad aya kiai waktuna pengajian teh datang ke majelis anak buah jahiliyah. Naudzubillahi min disebut anak buah jahiliyah mah marahnya. Naon sih eta jahiliyah? Jahiliyah eta jelema bodoh tapi ngalawan ka Allah. Bisi hayang dibejakeun mah. Ngalawan ka utusan Allah. Utusan Allah teh Kanjeng Rasul. Anu kuari kurang diperingati. Kanjeng Rasul geus teu aya. Ayeuna ya utusan-utusan nu kabelajena para ustad, para kiai anu ngisi majelis talim, ngisi pengajian, hayu baturan. Ieu mah, "Kowe ngaji yuk." "Gedung besi." Wajib ngajakan bae.
tapi sih yang ngaji banyak ka surga. Heuy goblok, anu ngaji bae campuh ka surga pengosian teu ngaji blon. Ngomong ngeunaheun bae. Eta diajak ngaji ngomong lagi tuh, "Mang, aya ngaji." Jodoh bae sih ngaji mah, dewek nu ngaji bae campuh ka surga. Ngeunaheun ngadengna teh. Atuh tinggal balikan bae, anu ngaji bae campuh ka surga, komo anu teu. Kanjeng Rasul teh boga akhlakul karimah. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Cek Kanjeng Nabi kula diutus ku Gusti Allah geusan menyempurnakeun akhlak. Naon eta akhlakul karimah? Akhlakul karimah teh budi pekerti. Naon eta budi pekerti? Budi pekerti teh ngaran budi teh lain budi urang kulon. Naon artina budi? Hah? Lain budi RT mah. Belum. Iya emang budi RT, budi itu mengarang. Budi itu adalah kehormatan. Pekerti adalah perilaku. Hartina jelema anu boga budi pekerti berarti boga perilaku anu terhormat. Nah iya berarti waktu ngaji boga budi pekerti, perilaku eta anu terhormat ngaji, sholat, sedekah, terus ngariung. Ieu mah ngaji jeung ngariung kadileuna gitu pula kadileuna. Ngaji jeung ngariung eta lobaan mana yo? Hoi, nek nanya ulah cara dijing bae aing ngaji jeung nyalateun lobaan mana? Jangan aku itu lobaan kitu. Barang aing teu menang amplop teh nya nyumpahan goblok. Nomor amplop kain teh modar gitu cih. Jangan amplopna kosong, cuma di situ dirangkas ke nyalateun di ditu moal aya. Rangkas betul. Begitu nyalateun amplopna kosong. Nya nyumpahan. Nah, modar gitu cenah nomor amplop kain cih. Kudu nama alhamdulillah nasib aing sendal leungit hiji menang beas bocor asoina laju eta ndog naraga peus sarimi kalia kremek. Kudu nama ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga wayah nyalateun aing meunang nu geus kieu deui. Nasib anu hayang cerita sendalna mana kakarak menang meuli 50.000 laju dibawa nyalateun leungit sabeula pan aya sabeula mah teu pan hese dipake nyeuleuh salawat ngan dia 15.000 sabaraha nombokanana ayo oke atuh kunaon eta gaji eleh ku nyalateun tuh nya coba pasangkeun daya pikir urang teh di dunia moal kebal hal naon bae berbentuk ibadah ulah semu. Hartina semu teh kadileuna mah kos nu ibadah tapi jerona mah ngarahan nu kitu tah hal dunia anu sepele. Geus bae lah urang mah we nyalateun lillahi taala nyalateun bae. Cenah dibere amplop alhamdulillah teh dibere ge atuh di mah pada ge amplop mah. Ya kula mah nyalateun teu mikir amplop kula. Ieu lo kudu teh aya jangan tuh amplop. Oh hari itu ona bersina tadinya aja mau orang ngobrol kenyalatin mereka ya sih ngaji ya gara-gara ngaji gitu. Jadi ngaji eta panjang ngesian masjid eta bakal kosong sanajan jelema eta ngabeudeg sa eusi masjid tapi unu ngaraji seolah-olah eta masjid dieusian ku gagabul percaya teh. Hai percaya tak? Pan eta jelema teh aya nu ngesian masjid eta kudu bener kos gudang dieusian gabah. Pan hari bener maka ditunda teh pan laju teu boga beas laju giling. Coba lamun eta gudang dieusian ku gabah jadi ka mana kan? Dipicana ka mana?
di panutan jadi nanggan di belum berarti jelmaan ngasihan masjid kosong ilmuwan teh nyawa ilmuwan sarwajeng sabar sia saya ngomong tuh lanjut kan itu tadi Masya Allah itu tah yang gitu ya eta ngaji teh aja ustaz teh nya dimulai ngaji diberi kopi di rumah di Cilongok mana hesek jang kopi teh hesek juga kenapa hesek lain mau kopi lain hayang atau orang bisa katanya kalau kubatul ngarokok kayak orang asal ngaganggu ban kubatul di Cilongok mah di urang mah lek gubling tinggal jadi majlis atulah lega lanjut seorang jalma diberi piring di hadapan anak diberi piring apa atun percaya seorang jalma piring di jerona salak jeruk kacang lepet lemper bis macam-macam lanjut di kopian masih tidak ikan yang baik saya berarti ngaji dia gede jasa ganjaran anak Masya Allah gogo dan anak gede jasa sehingga cekanjeng Rasul julu suka saatan khairum min ibadati sab'ina saat dia orang yang sabar jam ya di dia ya woi ayah kena acara woi abah jim dan di mana ya ulang capek woi kesuaian ya ya itu terus sih malah candaran lah ampun aja kalau sebenarnya ya sambutan ya Pak ya sambutan ya tadi dipanggilnya sambutan ya tapi katanya kayak berbalik ini gimana Pak gak apa-apa ya gak apa-apa ya kalian ngaji malah ya nangnya teh geser kene kurang diuk sajam di dia pahalana sarwajeng ibadah 70 tahun untung deh untung di merek wente merek ayah kene cowok ayah kene salak ya becingan ayah ngarokok mah onok di kantor Masya Allah orang tea dititar berperilaku anu terhormat jaeta ngaji tea geus jelas jasa faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin utlubul ilma minal mahdi ilallah teangan ku anjen ilmu timulai ayunan buayan nepika lubang kubur berarti selama hayat masih dikandung badan ngaji selalu diwajibkan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala osok ngaji osok malam naon Anjana malam minggu di mana? Oh malam minggu bener. Kendal. Tadi dia di dia malam minggu di Kulon malam Jumat di masjid di Muhammad Sadwahyudin malam Rebo. Hari ulama nungguan muntah naik ulama. Kulon sok malam Selasa, malam Sabtu. Nungguan muntah namun malam Kamis tuh yang apa aja tuh di Kameri tuh Kameri malam Kamis di Abah Haji Darman gitu. 19 tahun guys hari yang baik di tahun 2005 datang ke Kuari alhamdulillahirabbil geus ganti sabaraha lurah mah kalau gitu pasti ingat. Tuh para hadirin sadaya ulama hanya sambutan tapi mungkin seetik deui gesan naon ngaranna teh netepan diri urang
ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya ulah sampai goyah ku hal-hal dunia gitu. Tetapkan diri orang, tekad orang itu sadayana nambe nu aya di diri orang pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya orang dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak pamajikan serahkeun ka Gusti Allah gitu. Lamun orang geus ngadidik anak, geus nganafkah keluarga, pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, pamajikan kula jadi nafkahan geus, dididik geus, abdi nyerahkeun ka Gusti sadaya-daya. Kitu kuduna mah. Urang boga motor, pasrahkeun ka Gusti Allah. Boga motor, boga mobil, gitu. Boga jabatannya orang kuduna mah ngomong kieu, ya Allah. Abdi teh cak batur maluhur, ja abdi teh pangkat sakieu mah atuh lumayan. Tetapi kalau orang pangkat abdi ieu eueuhna naonan di hadapan Gusti Allah mah. Karena pangkat anu luhur sakieu luhurna meunang ngaluhurkeun Gusti Allah anu maha luhur. Lamun cek pandangan makhluk teh Allah abdi teh agung menurut pandangan manusia. Agung dina harta, agung dina pangkat, agung dina ilmu, agung dina tahta, dina wanita. Tetapi keagungan ieu Gusti eueuhna naonan di hadapan Gusti mah. Karena keagungan nu aya di abdi adalah menang pamasihan Gusti nu maha agung. Sakitu ala kadarna. Nah ieu balikan deui tegerkeun pikiran orang, ulah goyah ku hal-hal dunia anu sangat sepele lah hitunganna. Apalagi di zaman kuari, wah keur berkobar gitu, berkobar cak abah jinto tema zamanul sukut, zamanul buyut, geus ulah loba teuing kaliaran kamana-mana karena loba fitnah. Kudu nama orang cari cing baik itu. Lamun ditanya saya milih ke mana, tam baik cicing banyak. Ayo urusan urusan aing. Saya lantaran kerusum ya pasti saya kerusum. Jadi orang tegeran pikiran komo sampai naon ngaranna berjanji setia wah sumpah segala itu ulah sampai datang karinya. Geus bae urang doakan anu keur boga tujuan baik presiden maupun DPR, iya orang doakan mudah-mudahan kabehan itu ku Gusti Allah sing dipasihan kekuatan iman Islam, sing dipasihan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, gitu sehingga anu berhasil anu jadi diangkat ku Gusti Allah sing mudah-mudahan bisa mimpin masyarakatna. Anu terjadi atau mudah-mudahan ku Gusti Allah diganti pengorbanan manehna. Sakitu ala kadarna. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.